Bos aya we jararan oh lah. Bos. Woi, Ih, woi, kernaon? mana euy? Ngaja buku lo jararan Gerenuhnya. Oh, orang yang ulang-ulang kieu teh bon euy. Nah, tuh. Oh, ayeuna bisnis manuk. Laka kieu modalna manuk oge tuh teu laku. Baru ke Saralos, baru kok. Oh, manuk mah tuh. Enak ieu nangdak jangkrik, kinan aduh, jangkrikna ngeunan. Parai hoy. Mending kena cak-cak atau berjangkrik mah. Cak-cak hareusi ngalah nya teh euy. Urang bingung teh bingung ku hiji jelema teh euy. Sahanya. Oh, itu si Boden ka urang atuh. Urang teh modal teh saeutik ya teh. Emang kumahanya? Oh, urang teh teh modal jak manuk, urang teh nya mulaian manuk. Di barang teh pan jualan deui manuk teh. Enak di pinjam ku si Boden duit teh euy. Iya. Oh. Coba orang ada ningali jelemana ningali si Bodena asa geus teu walah kaya kitu, ulang-ulang golar-goler gitu. Ting kunaon gitu udah teh. Itu stres begitu. Wah, ciga nama teuing teh euy. Karunya we nang ditu euy. Kan urang boga hayang solusina kumaha gitu, hayang duit urang ka ieu kitu di si eta. Oh, udah kumaha do orang tanya swastina si Boden emang kumaha si Boden? Oh, kumahanya. Ada si Boden teh sok aya wae di imah itu tuh sok ngariung wae. Apa orang kayak itu ya? Kulit. Ya hayu orang tempuh heula suga. Penting stres pembohongan ting tuh. Oh, Ya hayu nya. orang tempuh orang mun ayam orang tagih kan barek stres kumaha ge orang lagi hutang kan. Oh, nya orang teh lihat tuh manuk urang teh. Karena jangkrik urang pan geus teu. Ieu aduh. Zah, ayo, Nah, boleh itu deh. bos orang gitu ya. Iya, boleh deh. Si Boden ke mana tuh, Bos? Biasanya di harinya di hadapan imahna ngariung enggak biasanya teh. Oh, rambut arapal di mana-mana anak. Oh, nyata. Ya biasa bararing kieu euy. Coba bayareun eta. Utang ka mana ieu. Kumaha ya teh nya? Tugang boga solusina ieu teh mah. Solusi banyak usaha sih bener bayaran hutang supaya hampang karena rezeki. Setong bela-belel semangat. Ya ge usaha ada anggar wae gini. Eueuh. Wah, Ya udah duit apa kita paruh gua. sepugu wae rasaan. Gua rasaan kumaha. Udah harus cengek lada ya teh. Ular gula amis. Ular uyah asin. Ular paria pahit kumaha itu Ini teu pukul rasaan goblok eta mah. kumaha itu eta Penyakit sehat nu gitu mah. Lain rasaan geus boga rasa eta mah dumuk sehat gitu mah. Mun ngakan cenah capit liat kakara. gitu tah maksudna Siapa mah kaheurean kolot mah. sorangan gitu. Nah, gini. Orang tadi orang lagi wae ka manehna era sampai pengomongkeun ya bejakeun we urang keur butuh gitu urang katingali ulur tadi urang kurang kumanya urang tungguan di dieu Ada kurang wae tuh mungkin. ambe ya Tegon di dieu. luan di dieu urang ya ieu Ngariung wae euy. Oh, ngariung wae ya. Da lompatan capek. Masih aja cing aja dong di dia. Ya di dia lah ya perlu si Boden ya. tuh nah Buat kumaha, Bos? kumaha naon Ini bos urang tadi teh nagih. Nagihkeun. Aya nagisna bukan duit. kan wae mah Naona. kan wae gitu kumaha Kan wae tadi teh merempuk. Saya teh kan ngomong ke orang, misalkan ngentakeun cenah main aeraeun. orangnya lain nanti inget kumaha ka lalieur kana Dan tadi di mana kan bukan cuma modal manuk, kan mulai manuk teh kan bogaeun modalna beak. Tadi nomor kan mana lieur sarua, baru kamu ngentakeun ke urang. Tadi urang geus tadi
ganti tong modal manuk wae kurang teh kumaha lamun cak-cak bisnisna nu cak-cak ya itu mah semoga duitnya cenah ada cak-cak mah ada rese Oh kan cak-cak enak bisnisnya naon kumaha eta kumaha eta kayak gitu bejakeun lah orang balang siarela kumaha tuh orang ngomongkeun deui dia pang bejakeun we gitu apa tuh kieu ya ayo ya harayo ayo mau tolongan tuh orang tulungan naon orang operasi ya mung sieun jang terus iya itu kunaon atuh iya wae ya teh tekan wae hutang terus kumaha nulungan aku mah urang ya orang iya wae operasi ya nama anten operasi naon itu operasi iya piraku teu ngarti itu ngerti emang aing polisi operasi orang iya nyokot-nyokot naon juga gitu daek nang polisi tuh pasikona daek baik orang kerliar gimana naon we asal kabayaran hutang sikat ayo tuh iya ayo tuh kayak kawan mah tuh aya mobil tuh mobil kanehan motor itu kan ayo tadi bawa mobil buat mobil mah kayak naon motor kanehan itu kan gitu ayo tadi itu tuh jika nama sarepi mumpung ada sepi ayo butuh yang bayar hutang masukan aya orang nggak apa-apa pisan soalnya tuh buat sikat dan tarik mah itu jelmaan siap mah masalah sikat menyikat mah orang jagona mantap ayo lanjutkan duh mana sikatnya teh nah kotor ya tuh kan dia gini area sikatnya ayo sikatnya kotor si bodan boloho teh kakak disikat motor teh dan gak buru-buru bawa si bodan kurang wad mama siap boloho aing malah teh disikat sikat tuh bawa kan butuh duit boloho apa aing kenapa tadi sikatnya terus salah emang kurang bersih apa namanya kurang bersih disikat kalau sikat teh ayo mana udah bahkan sudah